Bismillahirrohmanirrohim. Kitabul Haji hartosna ari ieu eta kitab buat mertelakeun munggah haji wal umroti sareng umroh. La yajibu henteu wajib naon kulun saban-saban sahiji min huma tina itu haji sareng umroh bi asli syar'i kalawan asal syara illa marotan angin kalawan sakali fil umri dinasa umur hatta lawir tada malah lamun murtad itu jalma ba'da fa'lihi ma dinasa ba'da migawena itu haji sareng umroh summa ada tuluy balik deui itu jalma ilal islami kana Islam lam tajib mangka teu wajib naon i'adatuha ngabalikan deui itu haji sareng umroh wasurutu ujubihima sareng ari pirang-pirang syarat wajibna itu haji sareng umroh eta al islamu Islam wal bulugu sareng baleg wal aklu sareng berakal wal hurriyatu sareng merdeka wal istito'atu sareng kawasa wasurutuha sareng ari syaratna itu istito'ah eta ayakuna kedah kabuktosan saha asah sujalma eta qadiron anu kawasa ala jami ilmu uni kana sakabeh nabiaya alati anu yahtaju anu mika butuh itu jalma ha kana itu lati linapsihi pikeun dirina itu jalma walati sareng kana biaya yat ruku anu ninggalkeun itu jalma ha kana itu lati li iyalihi pikeun keluargana itu jalma wa atbaihi sareng pengikutna itu jalma min khurujihi tina kaluarna itu jalma min baladihi ti nagarana itu jalma hatta yarji'a nepi ka balik deui itu jalma ilaihi kana itu balad wa ala rukubi dzabati sareng kawasa kana tutumpakana kendaraan kawasa kana tumpakana kendaraan fi dihabihi dina inditna itu jalma warujuihi sareng balikna itu jalma min ghairi masyakotin kalawan henteu aya masakat sadidatin anu banget itu masakat fa in sako mangka lamun masakat alaihi ka itu jalma naon rukubuha tumpakna itu dzabah payustarotu mangka disyaratkeun naon aya kediro mampu kawasa itu jalma ala rukubi kana tumpak pisaki mahmalin dina sabelah saung sukduk mudollalin anu diiuhan itu mahmal inta adza lamun menang pilara itu jalma bil hari kalawan panas awil barodi atawa tiris fa in sako mangka lamun masakat alaihi ka itu jalma naon rukubuhu tumpakna itu jalma pihi dina itu mahmal fa alas sariri mangka eta tetep dina luhureun katil yahmilu anu mawa hu kana itu sarir saha rijalun pirang-pirang lalaki pa in sako mangka lamun masakat alaihi ka itu jalma naon rukubuhu tumpakna kana itu sarir aedon deui palaya jibu mangka teu wajib alaihi ka itu jalma naon al haju munggah haji binapsihi kalawan diri na itu jalma bal yajibu balik tawajib alaihi ka itu jalma naon ayas takziro muruhkeun itu jalma man ka jalma yahujju anu munggah haji itu man anhu gaganti itu si jalma in qadaro lamun kawasa itu jalma ala dzalika kana itu istijar pa in wajada mangka lamun manggihan itu jalma man ka jalma yahuju anu munggah haji itu man anhu gaganti itu man bila ujrotin kalawan henteu make buruhan
wajaba mangka wajib alaihi ka itu jalma naon aya dana ngidinan itu man lahu ka itu man. Waman sareng ari sahabae jalma eta mata samang-samang samaot itu man wakod lajima sareng nyata misti hu ka itu man naon hujjatu faradin munggah haji anu pardu. Jaza mangka menang itu jalma likuli ahadin pikeun saban-saban hiji jalma walau kana sanajan kabuktosan itu ahad eta ajnabian anu deungeun-deungeun wa ilam ya'dan sanajan henteu ngidinan lahu ka itu ahad saha al warisu ahli warisna aya hujja kana munggah haji itu kulun ha kana itu hujjatu fardin anhu gaganti itu man mata wa ilam yusi sanajan henteu ngawasiatan itu man biha kana itu hujjatu fardin fi hayatihi dina waktu hirupna itu man wa misluhu sareng bangsana itu man ari sahabae jalma eta mata samang-samang samaot itu man walam yastati sareng henteu kawasa itu man hujjatal islami kana haji anu jadi rukun Islam fi hayatihi dina waktu hirupna itu jalma fa in mata mangka lamun maot itu jalma ba'da hujjatil islami dina sabada munggah haji anu jadi rukun Islam walaisa sareng henteu alaihi eta tetep ka itu man naon pardun pardu. Tawakopa anu didago ke naon al haju munggah haji anhu ti itu jalma ala idnihi kana ngidinanana itu jalma fihi dina itu haji qabla mautihi dina samemeh mautna itu jalma walaya sihu sareng henteu sah naon al haju munggah hajina anil hayyi gaganti ti jalma anu hirup illa idza kana angin di mana-mana kabuktosan itu hayyi eta ma'dzuban anu lumpuh wa adzina sareng ngidinan itu man fihi dina itu haji liman kajalma yaf'alu anu migawe itu man hu kana itu haji anhu gaganti itu hayyi walaya sihu sareng henteu sah naon ihramus sogiri ihromna budak anu leutik al mumayyizi anu hidang itu sogir illa biidni waliyihi angin kalawan aya idin walina itu sogir wa ghairu mumayyizin sareng ari anu can hidang eta yuhrimu ihram anhu gaganti itu ghairul mumayyiz saha waliyuhu walina itu ghairul mumayyiz wa yuhdiru sareng ngahadirkeun itu walihu ka itu ghairul mumayyiz mawadi an-nusuki kana pirang-pirang tempat ibadah haji kullaha tegesna sakabehna itu mawade hatta ingda romil jumari malah-malah dina nalika ngabalang kana pirang-pirang jumroh wa yutohiru sareng meresihan itu wali huka itu ghairul mumayyiz wa yatatoharu sareng gawe susuci itu wali ma'ahu babarengan sarta itu ghairul mumayyiz litawapin karena rek tawab wayatupu sareng tawab itu wali wayas'a sareng sa'i itu wali bihi sartana itu ghairul mumayyiz ba'da ayatupa dina sabada tawab itu wali wayas'i sareng sa'i itu wali anapsihi tina dirina itu wali awya adana atawa mere idin itu wali liman kajalma yaf'alu anu migawe itu man bihi sartana itu ghairul mumayyiz jami adzalika kana sakabehna itu nusuk wayasihu sareng sah naon ihramur raqiqi ihramna abid
al baligi anu baleg itu rokik walau bigoeri idni sayyidihi sanajan kabuktosan itu ihram eta kalawan teu aya idin gustina itu rokik lakin lahu tatapina eta tetep ka itu rokik ayyuhallila ari nitah tahalul itu sayyid hu ka itu rokik minhu tina itu ihram ida ahroma di mana-mana ihram itu rokik bihi kalawan haji bigoeri idnihi halna teu aya idinna itu sayyid wal ula sareng ari anu leuwih utama lahu pikeun itu sayyid hina idin dina nalika ahroma bigoeril idni eta aya dana kudu ngidinan itu sayyid lahu ka itu rokik pi itmami nusukihi dina nyampurnakeun ibadah hajina itu rokik wa misluhu sareng eta bangsana itu rokik fi dzalika dina itu zawazit tahlil azzauzatu ari pamajikan walau kana sanajan kabuktosan naon nusukuha ibadah hajina itu zauzah eta farodon anu fardu illa ida tadoya ko angin di mana-mana rupak itu nusuk alaiha ka itu zauzah wayas kutu sareng gugur naon faradul islami kaparduan Islam anil hurri ti jalma anu merdeka al baligi anu baleg itu hur al akili anu berakal itu hur walau goero mustatiin sanajan kabuktosan itu hur eta anu henteu kawasa babun wallahu a'lam.